Guys, kita kembali gaskan ah. Mumpung aya daging gratis. Kita lanjut ah. Ayo. Ayo ke mana naon? Kemana ya? Apa nih ya? Ceritanya abi mah Tadi deh serius. Ya. Bari ngadongeng laut ya. Ya. asli tah. Salam heula tuh salam. Kabarudak nama. Salam. Salam abadi, salam abadi, salam abadi. Buat anak rantau. Iya, iya. Bos kan. Siap. Kadede atunya. Ya, sehat. Ya, amin ah. Kadede omat. Siap. Hidup warsa, sekali warsa, tetap warsa. Ya. Teh suhuna baru bakal. Kadede omat. Tomat. Ya. Ah, guys, nu mete suhuna barudak laut. Udah boga tuh. YouTube bakat. Memori kudu gede. Seminggu ayo boga J2 frame mana nah. Ya, boga YouTuber, boga J2 frame lah. Ini alungkeun. Ayo satu. Selamat usaha nyangke bagi lautnya abdi. Hari ya segala beki, judi beki, baik kayaknya abdi ada ke laut. Maksiat lu. Ibadah nari lah cai. Kang eta kang Cynthia. Cynthia bea. Guys, ayo tiba. Menang nih. Bye mat setik. Ya, orang mah kuring ya. Hidup mah tak orang bahagia kita. Orang mah di laut wae. Bahagia mah lain itu duit lain. Lain ku duit kade bahagia mah. Semoga duit jadinya. Sarananya teh bukan duit mah dirinya mah asli. Pergoleng mah mun teralus menyamperkeun wae lan. Oh iya, duit mah lain cek kasarnya cek batun mah. Duit teh bener. Raja Allah cek ieu mah. Anggar duit mah. Kiranya garenceng. Moal. Nangis ngalaman kok. Hidup nangis ngalaman. Hidup mah kudu ngalaman. Ulah yang beunghar. Hirup mah kudu bernapas. Hirup mah ulah yang beunghar. Ngalaman. Na beunghar. Hirup mah yang cukup. Nah, beli kapal udara ge cukup ge. Hirup mah mending cukup. Kapal udara cukup. Beunghar loba nu ngomongkeun. Menang naon? Menang nyegik. Padahal orang menang di laut. Sangsara pokoknya nya di sangsara diledek. Hirup mah di dunia mah sementara. Mata hirup anu di darat sok kalaman hirup di laut. Segala kerasa dosa. Akolot orang baheula kitu-kitu teh alah ceurik ampun. Kita dongeng kisahnya taya. Billy disangka dongeng gitu. Nyata. Terang aya na babedaan abi sama kita sareng pembetaan terangnya. Terang abi mah sagaru terangeun ka abi ke laut. Seberapa lama kah di laut? Abi di laut teh 7 tahun. 7 tahun. Kerek ngasaan daging kieu ayeuna tah bersyukur kumpul jeung keluarga. Hirup mah kumpul jeung keluarga bunga. Ini ada orang Sunda mah gitu. Asli. Boga teh boga di nu sorodoy. Abi hirup kan bener. Nah, wae tapi abi mah hirupna naon? Tanggung jawab.
ngajahit kolot hiji nomor hiji Eta mah. nu bisa nyeng balik rantauan kolot seuri tak eta juara jelema Ya bahagia. siru Paling tebih ke laut mana? Samudra. Samudra. Ya jalur gitu, jalur Papua atau jalur Perbatasan Bali Indonesia Jepang kan serena dirinya di Laut Samudra. suka dukana kumaha? Sukana mah aya sinyal. Sukana mah aya sinyal supaya eta di laut mah lamun nyandar tabungan, lamun dukana nya badai ya. Kumaha mun aya badai anu rada badag kumaha? Ya cicing. Cicing. Lain maksudnya perasaan gitu nah areuwas nah atau nah lamun nu anyar-anyaran mah nya bakal rungsing. Leuwas kan. Ai abi mah ka entos lami. Nya abi mah biasa gitu biasa. Dan soalna naon takdir mah mau aya nu naktukeun kudu di luhur gitu. Mau ku kapten. Mau aku ABK kudu di luhur urang mah daw awe. Saya kan da urang mah neangan duitnya lain yang kagorengan yang keluarga. Aslin. Nah, guys. Kadang tuh, guys. Kadang. Perih jenderal. Kowe mode kanu YouTuber. Kapura kanu YouTuber. Iya. Ngarosan abi hirup perih. Cek asarna cek batur mah ngeunah di darat angger, di darat mah goda. Di laut mah eueuh. Dibalik asli. Iya wae abi ngalaman nyate geus 7 tahun tara nyate. Ayeuna kaalaman ieu jeung rekan-rekan ngumpul bunga tapi aing daging nyata mau ngapo yang sebagai laut meureun. Aya daging ata ulah dosa. Ini daging nyata kan. Lain lamun nu model sensitif model dosa. Pikiran positif lamun ceuk bahasa Dosumang mah nyarek ngajaga tulak panto. Lalaki. Rek dikencarkeun. Lain ku kitu. Lain rek dikencarkeun ieu. Istri sina kabur, sina ngalah duit, urang ngajaga tulak panto. Cek saha? Dosumang. Jago mah cenah lain tukang gelut. Bisa ngaresiko. Ayo rek di belum di mana? Ieu di dieu engke deui eta mah. Ngaresikoan lain bunga. Hirup. Biasa di laut, ayeuna di dieu bisa nyate. Aduh. Di laut itu mah, alah di laut mah punya sare. Wah kita persiapan setting turun ke jari. Gitu lah sabaraha ya nanti. Tahu starna kita mau tilu, tahu opat, laut. Nah di darat nu orang darat bisa kangen jeung orang tua teh. Ya, itu orang mau sort laut tuh. Yang buat orang jeung orang ge teu non. Ngariung. Tapi anu di darat mah beda gitu negara. Sifat perantauan mah wah ningalikeun susah. Nya gitu ulah siga demenyehnya mah sehat gap tapi gering da momal gawe sesnya nya. Jangkar teh orang mana? Teu wau dewek mah pandaya ge jang alan. Jang jajang, jang usep, jang mul gitunya eta jangkar orang mana mah. Jangkar mah sanes nami jalmi atuh mang eta mah paragi pangbeberat parahu gitu. Paragi parahu mah atuh tangkar lain.
tangkar mah tulang atuh mang sanes paragi perahu. Tulang mah atuh peragi nulakan pantok itu magehan. Eta mah tulak mang tulak lain tulang tulak TULEAK. Tulak mah tuh sujang lamun urang geus begadang geuning peuting beurangna teh sok tulak. Sanes tulak atuh eta mah mang tunuh meureun. Nah meni jauh-jauh teuing geus balek dituluykeun ge aya bahan beak durasi atuh mang. Taubatalillahaladim. Lepas laut samudra. Iya, beberapa mangimu kieu. Mangihno ge atoh bala-bala ge raos. Waduh, Bala-bala ge eta teh si temennya nya aya kot aduh astagfirullahaladzim jeung bolak-balik wae deui nya. Nya ieu teh aya kolot di hareupeun lain punten-punten mantu sesujang. Iya sate asakna menilila punya da ieu kalah ngadarongeng wae di teu paruguh. Nya lewat geus lapar jeung sayang sate. Geus bosen gitu. Jadi dahar rauk kakap oge asa. Si belagadona ka mana nya? Lain buru-buru eta teh sanggra ribetkeun atuh ka mana cenah? Itu ka pulang anting wae nya naon yang ngaranna naon? Lain buru-buru sanggra ribetkeun nya ieu beuteung geus lapar sate sujang. Di mana-mana kita kebutuhan gitu. Di darat di laut ge. Ning bisanya nya eta si sujang tuluykeun atuh sujang. Kalau urusana dewek joget sugan dedek tuluy nyanyi teh teu balik wae si leng sujang. Kunaon eta si leng seri teu bagah pukus ya domenya. Kunaon serikeun naon seri teu puku-puku di ciri wae. Komo lamun awe sesama ulah seri sorangan tuh kesya disangka eta. Tobat ilallah tawadi. Mana sebabnya iya si lain kana wae eta gawe ka kerajaan. Nyonya dawet geus lapar tempat ilallah si lain kana kudiringan wae atuh borokeun eta ngarasakeun liwet. Tobat ilallah geus ngaleos deui nya ka mana atuh sujang borokeun eta ngarasakeun liwet. Nyonya geus kerebekan ieu. Naon eta naon sujang? Dek makan naon lewatna euy. Anda atuh si kabuskeun si portas dar jarang keur kabeh. Heunya dewek ge naon kitu ka barudak anu asok ka laut teh. Naon salut kitu salut garede kawani. Ujung orang teh kudu naonnya disebut teh kudu mengacungkan jempol bae eta mah jempol suku dak jempol ngeun ge naon ku sabab si barudak teh jadi demi neangan duit kitu wani naruhkeun seolah-olah naruhkeun nyawa we atuh ada di laut mah nya atuh dam kuningan sina di laut menjadi pimawateun asa di hareupeun mata kitu saja. Iya cerita yang abi ya. Pengalaman di laut. Nya cerita di lautnya resepnya dewek hayang atuh ngadengkeun pengalaman si Sujang Mas Berto keraya di laut kumaha kitunya kaayaan nya. Lain tita tadi ngadongeng ai jenengan teh jenengan. Toto Mas Bertonya. Di mana? Asal Garut. Sinang heula. Nya sinang heula kali dong teh nya. Jalan kuntur nya ngadewe geus sakulin kadinya boga babaturan loba di dinya sakit. Udah cenah ye. Beli aya nomor minat hubungi nomor ieu.
Nomor sepatu. Nomor sepatu silain deh. Nomor nomor sepatu. Ayah pura. Tiga hiji. Udah nyus kekeranya ada Oh, iya mah, udah kulitnya lu unggul. astagwadi batu lain gerana yang Udah sadayana, ge. Yang berminat. Oh, Sarua tuh jatuh udah weh. Ame ieu non. Ame babari gitu jadi mun beda apa kudu serius wae jadi aya budang mah langsung teu di mas kawinan oge langsung iya teh ya. Udah sadayanan. asli 7 tahun teu makan daging kurban di ayeuna. Mantap. Alhamdulillah kita itu balik abina boros. Boros karana kemarin. Jajan wae tempe mentah. Burung wae mah gitu. Emang di sensor eta. Wae, burung banyak wae. Calo. Burung mah ya setiap hari. Nanti itu. Salam buat anak pelaut saudara kita yang sama nasib kita sama laut. Sehat, banyak umur, hasil besar. Januar, Sodet, kamu pasti bisa. Orang mana wae teh? Kampung kita sendiri. Kampung kita semua jadi pelaut. Eta si Sinakata kumaha si Oga? Paham yoga. Bahaya. Suka malah. Di lautnya suka malah. Gede amat. Kalau ada hujan, nara. Gak mau dingin. Karena pingset gitu. Soalnya di laut gak boleh gerak. Gak boleh kalau ada panas hujan lanjut. Tetap di tempat jual tempat. Bos, hey guys, bukannya lapar tapi kangen sama makanan ini. 7 tahun belum ngerasain ini, baru ngerasain sama rekan-rekan lain kita. kangen siling mabekim sudah kan daging domat Tekong kumaha? Aya nu bager aya nu cingeu gitu. Cingeu. Tekong. Salam buat ABK. Kita bagi hasil bagus. Yang penting jangan timbangan, jangan kecewakan ABK lah. Ulah timbangan. Ayo ngopi lah tuh, Mang. Langsung keluar, next wa. Let's go. Next. kelak